Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Wallahu a'lamu bimuradi alladzina tegese wong akeh yuqimuna kang pada ngadegaken ya alladzina kabe as-salata ing salat yatuna biha bihuquqiya tegese nekan ya alladzina kabe kalawan salat bihuquqiha kalawan pirang-pirang hak salat wa mimma razaqnahum lan saking barang kang rizqian sunagum mingal ladzina a'tainahum tegese gawekeun sunagum mingal ladzina yunfiquna padangan apagakeun ya ladzina kabe fi ta'atil kana ara ta'ating Allah. Ulaika utaiman kun asamadayana al mausufuna bima dzukira tegese kang den sifatan kabeh kalawan barang kang geus den tutur ya mahum ikut ya ulaikal mu'minuna iku kang mukmin kabeh hakon kalawan nyata sidqon bila syakin tegese bener kalawan orang mangmang lahum darajatun iku tutur kada ulaika utai sakeh darajat manazilu tegese pirang-pirang pangkat bil jannati ing dalam surga inda rabbihim ing dalam saning pangerane ulaika wa maghfiratun lan pangampura wa rizqun karim lan rizki kang mulya fil jannati ing dalam surga fil jannati ing dalam surga. Gusti Allah ngajelaskeun tentang mukminun al-kamilun al-iman jelema nu sampurna imanna. Urang ge iman ngan iman urang mah bisa disebutkeun can sampurna. Sebab iman nu sampurna mah ieu bagian anu patali jeung batin tilu, bagian nu patali jeung zahir 2 5. Lamun geus kasifatan kunu 5 ieu zahir jeung batin karat mukminna mukmin kamil.
lamun encan kos kieu mah encan mukmin kamil, mukmin biasa bae. Sakumaha bahasa Sidina Hasan cek anjeunna lamun kula ditanya tentang iman atau iman lagi cek bae. Iman lain lalagaan sakadar nanya saha pangeran Allah. Iman ka Allah iman, iman ka Kangjeng Rasulullah iman, iman ka malaikat Allah iman, iman ka kitab Allah iman, iman ka yaumil akhir iman, iman ka hisab iman. Iman eta mah kabehan. Tapi lamun imanna ditanya tentang iman anu sampurna, mukmin kamil nu patali jeung ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wallahu a'lam. Masyaallah. Nu tilu nu patali kana batin teh nomer kahiji sieun ka Allah. Sieun we ka Allah teh sieun. Sieun ka Allah teh artina sieun ka ancaman Allah. Indamal mu'minuna teu aya lian jelema nu mukmin nu sampurna imanna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sieun we ndek ngalengkah teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek cukal cekal teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dula deuleu teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dunga denge teh sieun beusi aya dina bebendu Allah lantaran salah denge, salah deuleu, salah kecap Allah ngancam. Sieun. Mana coba kuari samadis ku koskaran itu. Hayu. Urang banyak keur ngaji ge main HP, Pan. Kontreng. Geus teh sieun dibendu ku Allah. Geus teh sieun. Keluar di majelis, atuh geus mulai. Mata celi geus eueuh filteran urang mah berarti kan teu sieun ka Allah sakadar iman ka Allah, iman anu biasa lumrah awam ngaranna, tetapi anu bener-bener ngerenyed hatena bisi salah lengkah, salah kecap, salah denge, salah deuleu, lantaran salah deuleu, salah denge, salah kecap Allah ngabendu kulantaran embung jasa dibendu ku Allah. Wajilat qulubuhum sieun ka Allah mana jelemana. Iyalah khosyah. Nomor kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di mana dibacakeun ayatna nambahan gede iman. Nu mantak manehana tambah gede iman teh lantaran ngadengekeun kalam Allah dengan penuh kesadaran jeung ikhlas. Nikmat. Urang lamun ngadengekeun ayat Allah aya dina sadar jeung ikhlas. Lain deui lamun urang ku Allah dibere misalnya ya dibere ku Allah trek ngadengekeun nu maca Quran teh lain makhraj lain sora nu kadenge ku urang teh kok ngeunaheun jeung kadengena teh okos lain dikuceuli kumaha bae kadenge eta kos kitu mah geus hese nyaritakeunna sebab tama perasaan jelema anu dibere ku Allah. Hanya jelema-jelema nu dibere ku Allah eta lah nu bisa nyaritakeun ge sekedar nyaritakeun ge ala kadar sebab moal kahartieun. Sebab nyaritakeun tentang urusan karomah eta teh bingung neuk nyaritakeunana ge. Moal daekeun nya nyaritakeun sebab moal kaharti. Jeung moal aya nu bisa nyaritakeun lamun jelema nu encan dibere. Sekan kos kitu. Moal bisa nyaritakeun tentang Allah
lamun lain ahli Allah moal bisa nyaritakeun embungeun nyaritakeun tentang Allah anu aslina sebab naon sebab wal arti artina asli teh hakikat hese nah ieu keur carita dibere geus ku Allah sekali-kali waktu dibere tek ngadengekeun batur ya Allah lain makhraj nu ngeunah teh lain suara jeung kadengena ge lain ku ceuling ngeunaheun perasaan eta nu disebut zadathum imana geus eta mah deuk salah ge tah deuk salah makhrajna suara jore geus lain ukuran suara lain ukuran makhraj mun nu macana ikhlas nyambung urang boga kasadaran jeung keur ikhlas eueuh muatan-muatan di diri urang eueuh naon hiji bae Allah ngan eta datang ka dinya teh kapan eta mah lain pagawean memeh dahar tah mah sayang naonan di jero hate pertanyakeun ku diri urang hei awak ari sia sieun karesep sia naon anu ngaganggu sia naon pertanyakeun ku urang ka diri urang tafakur ngaranna engke mangke aya suara-suara bila sautin wala harfin anu notogan ka jero hate urang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nah lamun geus kos kitu kakarak jelema teh asal maca ayat sanajan saayat ngeunaheun perasaan nikmat zadatsum iman ngeunaheun sebab ikhlas geus kadengena ge geus lain ku ceuli lain makhraj lain suara eta mah geus hese nyaritakeunana tah mun kos kitu mah hese nyaritakeunana hanya nyana jeung Allah bae eta mah geus ngan aya seperti kos kitulah mun urang dijelaskeun mah meureun sabulu-bulu eta ayat karasa. Nah eta teh kos kitu kakarak wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tambah iman. Sebabnya anak ngarasakeun. Urang makan kuari teh lamun ditanya, "Kumaha eta bagus?" Jeung Muammar gedeg 12. Tos-tosan tah. Mun itu, itu mah teu bagus. Mun suara Haji Pendi eta kudu digunggura. Make pentil kadu urang ku kadenge gitu kumaha makhrajna Muammar jeung Danang Qasim kumaha makhrajna Muammar jeung Humaidi kumaha makhrajna kitu si itu teh tuh nu urang seberang teh sangaranna karata Darwin si Darwin urang mah paling ngabundang banding kos kitu bae selama urang encan dibere mah ku Allah kitu bae. Tapi lamun urang diikhlaskeun hate urang, disadarkeun sadar-sadarna. Urang nyadarkeun diri ulah aya nanaonan di jero hate urang. Sabada ditafakuran jeung dimujahadahan ku urang, pertanyakeun naon sia kahayang sia, naon karesep sia, dipeka karido tah henteu ku Gusti Allah, Allah resepeun tah henteu. Ku sia kahalangan si ku macam-macam nu kos kararitu, hirup sia teh deuk ka mana jadi ka Allah. Kuari sia hirup sia rugi amat, kok kahalangan ku baju, kok kahalangan ku kitu sendal, kok kahalangan ku macam-macam nanaonan. Setelah kurang dipicinan Allah mere sadar ikhlas anu luar biasa ulah urang nu maca batur nu maca bakal akur jeung urang nu maca urang maca moal daekeun kenceng macana ge moal daekeun kenceng teh moal daekeun gancang moal sadunya moal tah mah jelema lamun geus dibere kos kitu teh tek bae moal aya nu gancang maca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim ngeunaheun teh ngeunaheun karasana nyana maca penting biasana bismillahirrahmanirrahim geus teu kuat ku ngeunaheun gitulah siapa juga anggel bae kan beda dah paling indah mah malah ngadengekeun batur teh ngeunaheun lamun aya batur nu maca masyaallah sebab urang teu sanggup ngucapkeun nya urang ngucap nyebut Allah ge teu kuat ngeunaheun urang maca sholawat ge ngeunaheun hese tah nyaritakeun ngeunaheun maca sholawat
nyaritakeun zikir ngeunaheun eta urusan hese. Sebab tambah penemuan masing-masing. Kuari ngadengekeun batur maca Quran we, masyaallah karim ngeunah. Ngeunah teh lain sora lain makhraj, tapi aya nu sentuhan-sentuhan anu hese energi nu datang ka urang nu hese dicaritakeun eta lah rahasia Allah. Nah, lamun geus datang ka dinya zadathum iman. Tambah iman. Sebab karasa kan punya. Iman urang mah kuari kan disungut doang. Encan karasa. Numantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa saya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia. Ji. Henteu. Sia nyaksian. Ji. Aju geus kieu kumaha tuh? Syarat cek malaikat. Ulah tuh cek. Bongan sia nyaksian ira sia nyaksianana. Lamun urang bahasa cenage we geus sarah. Teu menang cenage kos kitu. Cenage cakolot. Wes ada cenage. Weh, teu kudu boga pendirian. Masyaallah. Iyalah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat teh ya. Bersaksi teh kudu nyaho. Geus lamun teu nyaho, atuh deuk kumaha nyaksianana. Nyaho teh geus sakadar ya wujud kidam bakal moal paliwadi eta mah cangkang. Kudu nyaho kana eusina. Iyalah anu jelema nu ku Gusti Allah dibere kayakinan anu tinggi, anu nyahoeun kana eusina syahadat. Anu kumaha eta? Anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum jelema nu ikhlas kuari. Ikhlas jeung sadar. Maca Quran ngadengu ge jaya maksud teh. Wow. Saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na ti kampung ka kampung eta ge aya muatan kan pos kitu. Hayu lamun ikhlas zadathum iman. Nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal pasrah ka Gusti Allah. Udah deket ieu ngan ngomong doang tawakal berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doang katawakalan aja eueuh. Artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah karena tawakal. Eueuh anu diharap kecuali Allah. Eueuh anu diandel kecuali Allah. Harapan jeung andelan teh ka Allah bae. Bisa teh lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit, moal mawa bekal hiji Allah. Mana kuarin aya? Mana aya? Ngaji ge dia mau bekal. Urang tawakal tu Allah. Hanya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah. Jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul wali Allah. Ngan atunya nama ngeunaheun ieu. Urang mah kan lantaran can boga makom, ieu ka Surabaya, beak duit, otomatis kan urang nginjem. Ngajual nu aya atau nginjem. Ari nya nama lantaran geus aya dina makom tawakul, datanglah ke Surabaya. Surabaya haji deuk balik ka dieu, eueuh duit, eueuh bekal, eueuh naon. Atau kan nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah. Datang ka Tangerangkeun, fat jadi duit. Atawa geus teu kitu, langsung bae nama peureum set hayang datang ka Tangerang atuh datang. Dia tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa. Lain tawakal kitu bisa sia tah ngarah tawakalna heula nu heseng. Kituan mah babari. Urang ya temen kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah sia. Tawakal heula. Ulah ngomong aing ge tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu. Aing hese ngomongna ye. Atuh bakana dibere kitu ge teh geus tawakal teh. Ki Ahmad ke Surabaya. Hiji kumpul jeung Bung Karno jeung Sewa. Balik ka dieu. Duaan nya deuk balik kan naik kareta.
Duk saurang teh ndek naik naon mobil apa kareta mana ya jang balik kartu oh sakena. Enggeus kieu kunaon gampang nyokot ditanggal kadong-dong teh. Bacaan fut jadilah duit. Jang sakadar di Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit. Wah, lamun Haji Pendi kos kitu mal dagang karung. Atuh geus jam daunan di rorodan kunyana. Aduh, Masya Allah. Numantak tadi berek ya, tak maksudnya masih salah. Salah maksud. Tuh, tawakal ke Allah. Urang makan tawakal nateh karena sangu bisa sebeh. Urang mah lantaran dahar. Geus urang tatagenan sebeh karena dahar. Sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali. Moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang. Khariqun lil adat. Urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina. Mun teh mah teu dahar, lapar. Kuari mah dirobah ku urang, ulah dahar, hayang coba. Hayang coba lamun urang terus bae dahar bae dahar mal-mal jadi wali moal. Penting. Urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya. Sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare. Lamun teh sare 8 jam cak dokter mah. 8 jam sampai sapeting teh atuh be aku ngees bae eta mah atuh budak. Deuk kiraha maca deuk kiraha maca sholawat eta mah ngees deui. Nah, dibuat ku urang urang mah ulah sare geus sayangnya. Bagi saya etik bae. Kok bisa kos itu kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu. Ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah maha sagala-gala. Cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal. Hampura tuh Gusti. Orang sawakalkan komunikasi teh jeung Allah teh. Siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah. Aing maha kawasa, tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia. Kan di sia. Kege eueuh ikhtiar sia. Nah, urang komunikasi sakan jeung Allah. Mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar. Terus ja beneran orang sia dibere ku Allah. Dileungitkeun kurang adat sare. Aing mere kakuatan ka sia. Sebab eta mah adat, tapi sia da heula kudu usaha. Ayo. Usaha urang 1 poe 2 poe 3 poe tuh. Bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set, jaba beneran sia. Dideulekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener. Dibere kuat tek teu sare ge kuat. Asal nonton TV bae. Teu beres deui bae. Tuh, urang usaha. Nah, lamun geus dibalikeun ku urang. Kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh. Berarti kan geus khariqun lil adat. Urang usaha ngabedah adat. Nu biasa sare henteu, nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana. Tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru. Boga maksud-maksud tertentu. Ulah asal cumplang-campling wae. Maksudnya sia naon cumplang-campling aing hayang jadi wali. Teu beres da kos kitu. Nah, kuari geus bisa. Geus berbeda kan. Kuari berbeda. Mana? Deuk dahar, deuk teu dahar, nya nama kuat bae. Deuk nginum, deuk teu nginum, kuat bae. Nginum keur henteu masalah. Dahar keur henteu masalah. Sare-sare keur henteu masalah. Jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae. Diberi kekuatan aku Allah seperti kos kitu. Enggeus, lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana. Sebab alam urang mah alam dahar, alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas. Mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae. Yo, aing nya mah henteu, berarti geus beda kan alamna tuh nya mah alam kuat. Urang geus teu kuat. Sebab nya mohon ka Allah. Janu Allah ciptaan Allah.
Jageninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jak kararuat atuh naon bedana jeung urang mah teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus aya jin tuh kadeuleu tuh. Lulumpatan tuh, lulumpangan. Kadeuleu beda jin mah. Jenggotan jin. Bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus, bisa jeung arwah-arwah. Ieu keur carita. Nah, ieulah tawakal. Masyaallah. Lamun urang geus tawakal tu Allah hiji we Allah menang perang menang nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu osok disembah bae kemudian kujana dibawakeun kampak goblok sia nyarembah ka dieu setan buana goblok tolol sia Mama ka Allah, ulah ka tangkal kayu sembah ku sia tol, goblok. Punya nandek diraga aja tek. Aduh, setan datang, set. Ulah kiai ulah. Naon? Sarembah ku jelema. Geus ieu mah amankeun bae urusan dakwah bae asa ulah dituar bae. Tayang tuar bae. Ih ulah galungan nya. Maribut jeung setan. Pan geuleup jeung setan mah hese. Jeung haji pede ona kecekel hat. Aduh babari tabang. Tapi kan lamun jeung setan ku banyak kelna. Hese tah. Tapi ieu galungan jeung setan ge menang. Wah, setan dicekek ku nya. Saanu bisa nyekek setan. Urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang. Dicekek setan, ampun jeung setan ampun. Ampun sia, ampun. Geus kieu bae jeung setan amankeun gula. Ayo. Geus gula mah geus pokona mah amankeun. Hitungan ke dibere bonus dihandapkeun anggel ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus. Bener sia? Bener sia ieu? Bener kula mah moal jalir tiang ge moal kula masa ulah dipaean. Ya geus aman atuh awas ya nya. Lamun eueuh duit 5 dirham cekek ke ku aing. Beres. Di dulu bener isu gak aya aja bener ieu setan. Sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe eueuh. Ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sia. Tuar deui ku aing sia tangkal. Tuar ku aing sia tangkal. Bawakeun ragaji deui. Kongseng goblok sia. Di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan. Ulah dituar. Kajian kuku mah dakwah ulah dituar. Teu bisa. Bohongan jalir janji sia aing. Naon? 5 dirham mana? Oh, ulah dituar ulah gelut teuh jeung setan, gelut. Wah, gelut. Eleh kiai. Kiai eleh. Waduh, anu tatadina jotosanana mantap teh. Kuari geus bisa ngajotos kiai. Aduh kawari setan kecekek, kuari kiai cekek ku setan. Ayo kiai, kamana? Ampun geus aman bae geus aman geus. Geus kula mah penting mah ulah dicekek, kajian teh geus asal aman bae, kajian teu dibere duit. Ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui cek aing. So, kunaon da? Motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas. Motif nu kadua nu mantak eleh 5 dirham. Tuh. Etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu nage. Urang dek ibadah ka Allah teh nu mantak berat mata, berat celi, berat hudang, aya bang baluh nur di luar ikhlas. Tuh. Di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae, salat teh sabaraha rakaat bae, ngeunah ieulah tawakal tu Allah. Allah bagian kol bagian batin 3
nomor kahiji khosyah, nomor kedua ikhlas, nomor katilu tawakkaltu 'alallah. Bagian anu zahir dua ieu. Alladzina yuqimunas shalah. Mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat, yaitu nabiha bihuquqiha, ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Urang ge osok salat, osok. Kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu. Kajeun Allah mah ja-nya nama gaib ieu. Gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu. Bodoh ka masjid ge dak heuy. Ayo ka masjid ayo. Padahal hayang ka alam eta. Hayang ka alam. Tapi kan jelas bae salat. Salat kos kitu mah salat ambrang. Ambrang teh lain salat, ambrang salat. Salat teh nomor kahiji salat syariat, nomor kedua salat thariqah, nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha 'anil fasya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha 'anil fasya'i wal munkar, eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat, tina fahsya. Nah, ieu salat kakarak salat syariat. Ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Tah eta salat eta mah salat kakarak salat syariat. Nu kos kitu mah ngaranna lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelemana. Tah ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh. Masya Allah. Etalah salat syariat. Encan asup ka di ayat ieu. Sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salat. Salatna lain salat syariat, salat syariatna eta mah salat lumrah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah kuring geus mulai make perasaan-perasaan salat, yatuna biha bihuquqiha, ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun, anu engke kadituna teh bakal tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah. Geus liwat tina tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah. Mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teu dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu. Tapi bagi karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urang ngucap Allahu Akbar teh. Apakah lain kudrat iradat Allah? Atau kudrat iradat Allah?
begitu orang Allahu akbar kabir. Apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat? Allahu akbar kabir alhamdulillah kasih. Terus begitu orang ruku Allahu akbar. Apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah. Apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah. Jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan. Kudrat iradat Allah sifat Allah. Berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah na. Mulai guys. Lain salat biasa. Eta ge encan kaasup ka dieu. Encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Mantak ayat ilain lalagaan. Sidi Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya, kumaha iman? Rasa kadar iman mah aya 2 cak cenah. Iman aya 2, al iman imanani. Lamun iman sakadar amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wasyarri minallahi taala. Biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kula ge ieu wallahu a'lam. Nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae. Gorenganan lain lalaga. Encan datang tah. Salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna. Kenyedkeun set, ngaler set, ngidul set, naik set, turun set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu akbar teh lain urang. Ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh meureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal nih. Tah, ieu kan hese ngabahasakeunana kan. Kuari mah geus aya. Tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh. Nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu akbar. Geus salat lagi nya mah geus teu aya waktuna. Lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting. Tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman, wahdaniyah fil makan. Jaeta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge. Aya beurang, aya peuting, kapanon poe. Dari kapanon poe di luhur beurang, dari kapanon poe di handap peuting. Ja zaman lama ieu keneh. Ieu keneh ya, nu ku urang kuari keur dicicingan teh. Beurang atuh panon poe na bae di luhur. Urang cicing bae di dieu. Panon poe ka handap, atuh urang di dieu bae. Cok geura diuk bae urang di dieu. Datang ka isukan, datang ka isukna deui. Nu berputer mangan panon poe doang. Atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang? Deuk naon ka babawa ku panon poe? Heuy, ngampi, kunaon? Magrib. Ka bawa ku panon poe kan berarti. Ka bawa ku panon poe, eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok. Orok eta mah kos kitu mah ibadah. Masih kene aya kos kituan orok. Lantaran eta mah ka babawa ku panon poe. Kalau babawa ku waktu. Nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim, terus-terusan ya salat. Nya nama salat teh terus-terusan. Eta cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh. Nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh. Terus bae cenah mah salat. Tah. Lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli kuari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya. Idza wasala abdu biha summiya arifan billah. Asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah. Allahu nurus samawati wal ardh
masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Nah seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui, di jerona aya palitna hurung tapi minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui ku naon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana teh geus jana aya di dinya nikmat geus sekeun geus ka Allah antak sok dicontohkeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngajalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ganggu kamu ini gitu lantaran dicarekan bae kenapa kamu ketawa nyana ngomong saya bagaimana enggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini. Horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah, kababawa salat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebe ja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sangeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head pan head bagetih eta kadeuleuh kan Masya Allah, etalah sholat jelema ahli makrifat batak jana mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang mantak di lembur nu jero ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah gapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh kareungit reungit boga perusahaan henteu reungit boga ensok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi eta dirizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah masyaallah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum urang wali bukan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangeun jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaannya jauh jarang ngana ngamakmum biasa Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah lakasabalat ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cek Imam Abu Yazid dani geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula kodo ke beres kodo kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing Allahu Akbar nyana salat
beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh mun teu sah beres ditaja deui salat entos mama entos kan mama ngatesahkeun Aisyah ka aing nanya ibadah dahar ti mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing ban urang mah kuari teu sah kabehan salat imam lagi waduh PNS magani budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar oh tah mah jarang kudu dirampe tah mah kos kitu mah imam tah Imam Abi Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nyoka pangeran manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong oh kos salah tapi bener kos bener tapi salah nu jelas bah ahli Allah eta lah pangkat kamal nah jelema-jelema nu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lainnyana aya energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu kumaha Masya Allah kudu dices bareng ieu mah Allahu Akbar Allahu Akbar lainnya nu salat perasaanana dibawa geus dibawa ku perasaan nu lain perasaan urang eta lah nu hese dicaritakeun geus tawanya nama jam sabaraha bae peuting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape Allahu Akbar biasa beurang biasa eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu itu lamun perasaan urang nu ieu mah atuh sarua jeung urang atuh capek salat duha 8 rakaat bae geus mung sang mangsing guys aing mah moal 8 pa isuk mah mah kunaon paregol 4 lah aing isuk mah turun 4 pegel keneh 2 lah jadi henteu ga dituna sebab urang masa ngan urang mah hayu bae terus hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah engke ge dibere set lamun urang terus bae kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah eta mah rahasia Allah aya nu dibere aya nu henteu aya nu dibere aya nu henteu ngan ketika dibere urang ge bisa kaget oh ya Allah ya Rabbi bere kuat sih dibere hampang sih dibere tenang sih dibere tentrem sih dibere plong mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat anu salat hakikatna disebut salat daim anu geus ngarasakeun nikmatna salat jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun mukmin anu sampurna teh nomer kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya na teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan ieu lah mukmin anu sampurna geus eueuh pijelemaanana tuh hese urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil urang henteu aju
urang nginjem ka kakak teh sia emang ka mana cak kakak teh ibu gua di Bogor naon iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus ka tenggor geus naon tah ongkosna bae eta teh jumlah ti pelit eta kos kitu pelit eta kos daekan keneh mere ongkos daripada mobilna pelit eta kos kitu eta deres kene teh mere aya geus teh kudu make mobil kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae leueuh geus teh mah pohara jauh tabaka mukmin kamil jauh di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam lamun aya harta ngarenggen di imah urang teh dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih keneh ieu neundeun ieu jang isuk lamun masih keneh boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya. Itulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun urang, tuh majlis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus hayo geus teh kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo tat kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke ge dibere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun mushola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antara urang jeung Allah ku harta eta lamun tah gila hentang ngomong namanya tuh bangun hampang teh gitu hijab eta antara urang jeung Allah mantak ditapakuran ku urang nek hayang jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir teh mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh nusa umur jeung sia tuh bari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kuku mah ge ican ngeunah keneh bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon kitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon kitu kajawab urang resep anu misal orang resep motor ai motor sia pake karesep emang sia jeung ka mana endeu ka mana sapira sia itu cenah aya jahe tuh sia makan tak panyakit tentang kos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok tah pakeur urang ya Allah era bae sia mah ku tolol teuing nah iyalah naon anu engke dijawab urang sia resep tentang naon sebenarnya sia masih kena resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah
halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isu pagetos siapa dunia ieu ditinggalkeun terus be ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia teu nganggap urang kana dunia ieu mah aya uli ge uli ku urang teu kadahar ku keluarga teu kadahar dibikeun teu datang ka eta jelema pelit eta kos kitu. Weh, kuari gong si pacoy. Kue Cina ya, kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu gadahar atuh pan eta mah bisa pake nimpa anjing. Teas kana mah atuh. Nah, ieu lamun kurang diantepkeun teas atuh mantak naon bikeun sih. Keretan dar gas ya ngejalar gas bikin ke batur bikin plong bae urang pikiran ieu mah lain datang ka bulukan Masya Allah tah eta hese tah geus kitu tah hese jasa ya Allah aya deui di Limbangan Garut Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya nyaritakeun saminggu didik maot sababaraha kiai ngalayan kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir masyaallah karak saminggu maot teliti jak kiai kan kiai panjenengan lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir sedengkeun kiai eta kuehna loba nyana bingung tadu sejen kiai teu kaharti eta ditu naon kitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi kapanggih jeung maneh barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kueh ke lain nu kula tong urusan nyana kula geus misah teh macak kana jeung nu kos kana ditu tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita baga baju teh ngan sakadar 2 ieu dipake nu ieu diseuseuh ieu dipake nu ieu diseuseuh ngan sakadar sakeu imah lain nu kula sagala rupa lain nu kula jadi geus teu boga naon tak urang ge bisa kos kitu masalah ngeunah ongko deui mun hayang nyokot ka dinya oh, mau datang atuh siapa? Ya Allah. Di urang di Tangerang aya di Tangerang nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir aya. Catatan nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catetanana. Jawa Timur, kuari ge Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang misalnya. Kuari ge aya catetanana nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir. Sisaha eta ulah hayang nyaho. Wah aya geus. Eta aya kacat duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum hook harta didapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarupkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan nah iyalah jelema nu kasipatan bima dzikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan
ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya, "Ari iman anu nyata kos kumaha?" Sok nyaho Syekh Kifudal bin Iyad. Henteu kula mah nyaho be. Ieu ayat ieu humul mukminuna haqqum mukmin anu hak mah. Mukmin anu hak mah bari kieu nya ye. Mukmin nu hak tah lamun kopehana digilirkeun kitu tah. Nya ka masjid ngagiler, masjid oyag. Dikitukeun deui ku nyana. Sakageteun nana kaget. Cih, tah eta mukmin hak. Masyaallah. Bebeja tah. Jelema teh eta entas nanya ka Kifudal bin Iyad. Bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu. Bisa orang nanya deh geus menang sababaraha poe. Mama, hayang nanya. Wah. Ai mukmin anu hak tah ulah nyaho mukmin nu hak mah. Geus teh ahli Allah. Henteu gua mah penasaran. Mukmin anu hak kus mah. Mukmin anu hak. Mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh. Begitu jana oyag-oyagan kutek. Geus stop. Stop. Eta mukmin hak yakin. Babarieu masuk ka ditu saeudit. Tak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Deuk hayang naon? Deukeut. Hayang ka Mekah dideukeutkeun set lengkah. Masyaallah kari. Deuk hayang duit daun cokot. Deuk hayang sayangannya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Ayeuna geus bunga naon. Satu tuh loba ka hayang atuh kitu bae henteu. Wari barang apa wali Allah mah ji na naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah maka kitu naon raribut atuh jak kabeh ge nang Allah. Ye kariman rek naon penting mah hayu ibadah tuh ka Allah. Kitu kan wali Allah mah. Endeu kumaha ge kajian teh. Urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese. Sebab naon? Sebabnya nama ngagunakeun teh ruh. Ai ruh mah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae. Urang kuari salat di majelis bisa, salat di masjid bisa, salat di mushola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ka Jakarta. Kebeneran urang deuk salat di Mancek, Gong Sipacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau salat. Oh, enggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum salat di kelenteng gak masalah. Jangan salat mah ieu. Salat Allahu Akbar di kelenteng urang. Sing hade bae Gong Sipacoyna hudang. Nah, jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Dik naon teh masalahkeun ai urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos kitulah jelemangan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantak ketika salat teh arasup ka dieu. Pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain salat. Aya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo. Ya nu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hakabogaan pangkat di sorga. Inda rabbihim mungguh pangeran di sorga na ge atuh lain deui. Boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin, nomor kadua ke nabiyin, nomor katilu ieulah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa. 100 derajat bedana ye. Mi'atu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat. Sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh. Sedengkeun nya nama 100 derajat. Geus hese jaritakeunana. Masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas. Ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo. Ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
saja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga besi salah mana jelema saja anu ikhlas teh mana saja anu tawakal tu Allah teh mana anu alladzina yuqimuna shalah anu salat hakikat nu mana anu wa mimma razaqnahum yunfikun iyalah nu 100 derajat bedana masyaallah wa maghfiratun jeung pangampura geus jelas atuh tamah manehanna lamah engke di dituna ditambahan deui warizqun karim ieu kesenangan anu pohara fil jannati di sorga ieu teh geus lain kesenangan dahar nginum jeung awewe lain ieu warizqun karim teh ukuran urang rizqun karim dahar nginum sagala aya urang mah kan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalan eta sia hayang ka sorga hayang emang di sorga mah dahar ngeunah sagala rupa bidadari ge 73 we ngejepret deui we sakumaha karet burung urang hayalan eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya ieu mah lain rizqun karim teh kenikmatan ruhani anu kuari bae ge kenikmatan ruhani mah geus asa babandinganana nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kanikmatan moal daekeun nu batak nyana wadi di imah sorangan we malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh nikmat sorangan eta teh kan aya kepuasan ruhani nikmat nu batur teh nyahoun na rizqun karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan ruhani nu luar biasa di akhiratna dibere darajat rizqun karim 100 tikaleun tibatan di dunia ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ima innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil anu geus kumaha nyana bae geus kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun nyanana embu sebab tawadu beuki luhur beuki tawadu nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj Israna Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah artina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan artinya poek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram cek ieu halal cek ieu meunang cek ieu asoh cek ieu sohe cek ieu dhaif cek eta poek ngaran leumpang dina syariat digambarkeun asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang leumpang dina syariat begitu naik mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di Sidratil Muntaha caang wan syaqqal qamar naon kitu ngaranna bagi cacaang teh artina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di Sidratil Muntaha ieu teh mi'raj turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jameun sabaraha poe sabaraha bulaneun aju naek ka luhur deuk pake naon ulang alik lain alam nu ieu nah lamun Kangjeng Nabi kos kitu atuh urang ge bisa iyalah alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap hasil mi'raj teh salat hasil mi'raj teh salat dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh di jero awak urang aya ruh di jero awak urang aya kolbu di kolbu aya Allah toapkeun roh urang gerage di kolbu urang bakal mi'raj gerage mun teu mi'raj gajedag seperti gitulah ahli-ahli Allah eta mah secara global lah seperti eta praktekna tetep bae kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa
sebab naon sebab cara narik napasna cara peremna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur mal bisa padahal ayat nama geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kanjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu ye motor mobil eta onam deureus pasikeun elektronik eta jeung urang Karawang mamanya salat kapanggih jeung itil teu beres atuh salat ya Allah ya Rabbi ilah mi'raj allazi la yuqimuna shalat nah ilah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim bakal dibere darajat bakal dibere maghfirah bakal dibere rizqun karim rizki anu indah anu mulia rizki ruhani kama akhrajaka wallahu a'lam